Ku zaman ayeuna kadang mah lieur kanu ngaranna cinta. Kadang jelema nu tulus disebutna modus. Kadang nu dianggap modus nyatana mah tulus. Kadang urang rek bener disangkana ngabohong. Nyatana ku zaman ayeuna mah cinta teh mandang harta jeung rupa. Padahal mah harta banda jeung rupa mah ukur titipan. Suatu saat oge dicokot deui ku nu kawasa. Rupa ganteng ge anger ngeskolot mah keriput. Rupa geulis ge sarua bakal keriput. Nu bakal anger mah saukur kanyaah. Cik atuh mikir, hate teh lain barang nu bisa dimaenkeun. Nu bisa ngelehan terus. Tanahan sabar. Da sabar ge aya batasana. Cik rasakeun mah ku hate lain ku mata. Mana jelema nu modus jeung nu tulus.